Ya ampun si Ece eta bohongna kuat bareureum kitu. Nya atuh Nur, da unggal peuting dikekepan wae ku salaki, anyar kawin tuluy ngontrak, bebas kan? Halus eta Ce. Halus naon nis? Lain ngontrak mah boros unggal bulan mayar. Dengekeun Cahaji, lamun Cahaji geus kawin, mun bisa mah cicingna ulang haji jeung mitoha. Emang kunaon nis? Cahaji lolobana jelema anu hirup nangahi jeung mitoha mah loba cekcokna jeung leuwih gede resikona keur cerai Cahaji. Nah hari sakitu nis nya lah ari hirup hiji masuk aya salah pahamna teu ti mitoha atawa ipar. Lamun urang menangkeunna mitoha nu bageur, lamun henteu unggal poe ribut wae jeung mitoha. Bener nih tuh tetangga urang oge aya nu cerai gara-gara ngahiji jeung mitoha. Nya Nur matakna lamun urang geus kawin mending keneh misah. Urang dek kumaha oge moal anu nyaho. Dek boga duit, teu boga duit, dek dahar, dek henteu, batur moal anu nyaho. Nah gitu alasana Cahaji. Nur, beli minuman 5 anu dingin. Ya. Ya, 5.000. 7.500 Ce ayeuna mah. Aha, da 1.000-an. Nya, sana mah 1.000-an. Ayeuna mah naik sadusna ge. Sadusna 22.000 eusi 24. Atuh sadus 22.000 mah eusi 24. Eta masih keneh aya batian Nur. Aya keneh untung 2.000. Ulah sok gede-gede teuing nyokot untung teh. Ce, abi teh balanja ka agen teh make motor. Motorna di bensinan. Pan bensin eta teh menang meuli, lain menang menta. Acan Ece meuli minumanna hayang anu dingin. Sedengkeun anu dingin dina kulkas, kulkasna make listrik. Pan abi jualan teh nu diteang teh untung. Naha atuh dari warung hareup mah 1.000-an Nur. Deken bae ai eta mah kumaha niatna. Berarti eta batur niatna dek berbagi, lain rek jualan. Anu ngaranna jualan mah kudu aya untung. Nice. Kaanan. Tapi mau diroiko biji 2.000-an. Tapi entok rasa ayam cenur. Rasa entog we. Oh wah entog mah. Tong amak-amakan atuh cenur. Bisi darting. Astagfirullahaladzim. Rasa naon atuh tati? Rasa domba aya? Tati.